Tarik pandang ibis medion, lepas paham kuda kencang. Awak mau jenuh awak mau ngadukan hujan.
jeung sumpu sumangga urang makin kasep di dia ibu baris masihan kawis pangbagea kanggo diri nyatana kalungan Mbah Malati. Sumangga Ibu Ramana bakal pengantin istri dihaturangan kanggo mangkalukeun ranggeyan Mbah Malati. Sumangga ka calon panganten oge ka para pangjajah sadayana dihaturangan linggih dina kursi anu parantos bisa diujikan. Sumangga ka para pangjajah dihaturanan linggih dina kursi anu parantos disayogikeun. Hadirin nu sami nyaksi rupina sakitu acara mapag bakal panganten pameged kanggo salajengna sumangga acara dihaturkeun ka Panata Calagara kanggo ngalumangsungkeun acara nu baris di Pedar. Sumangga diaturkeun. C love C C C satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak pemerintahan Desa Luragaum Tonggo sajungjang kerabatna anu kusim kuring dipehormat. Bapak pemerintahan Desa Cigedang sajungjang kerabatna anu sami ku simkuring dihormat. Bil khusus keluarga besar sepuhna calon bakal panganten saderek maman sakula wargi anu ku simkuring dihormat. Oge khusus keluarga besar calon bakal panganten istri Bapak Ero sareng Ibu Ici anu sami ku simkuring dihormat. Para bapak, para ibu hadirin anu sami lenggah kalayan nukus kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun
Ayo urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadaya dugi kadanget ayeuna masih dipaparinan mangpirang-pirang kanikmatan khususna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat panjang yuswa disarangan ku sehat walafiat sehingga urang sadaya tiasa kempel ngariung di Bapak Ero Sakulawargi kalayan dina kayan sehat walafiat. Salawat kali salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna urang selaku umatna anu masih kena tumut kalayan taat kana ajaranana mugi-mugi sing kenging sapat mantena ke di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin sadaya sim kuring sumarios di dieu nyandak asmana pangatur waktu pangjajab acara dina acara serentampi calon bakal panganten dupi acara anu kahiji bubuka dilajeng kana acara anu kadua laporan ti utusan dilajeng deui kana acara anu katilu penyerahan calon bakal panganten pamegat anu manangke bade disanggakeun ku perwakilan sepuhna calon bakal panganten kalayan anu kaopat panampian ti atas nami keluarga calon panganten istri kalayan anu kalima penyerahan cendramata secara simbolik kalayan dilajeng karena acara inti nyaeta acara akad pernikahan supados teu nyangkolong tingkana waktu sareng tiasa nyambung ke sareng dongkapna Bapak Penghulu kukituna acara urang sasarangan dibika ku maoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng kana acara anu kadua nyaeta laporan ti utusan wawakil sepuhna calon panganten istri. Ku kituna waktu sareng tempat disumanggakeun ka pangjajab acara anu parantos masihan waktos kasim kuring kanggo ngalaporkeun penjemputan ki calon panganten pameget. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusim kuring dipihormat atas nami pemerintahan Desa Luragung Tonggo sajungjang karawatna, para haji, para hajah, para ustaz, para ustazah, oge anu kusim kuring dipihormat di pemerintahan Desa Cigedang sajungjang karawatna, para tokoh agama, para kasepuhan, oge sadaya anu dia lenggah sami-sami lenggah di majelis anu barokah anu tetiasa disebatkeun hiji-hiji. Sakali deui tadi rupina kirang kompak salam teh ngajawab salam. Sakali deui urang ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi enjing sim kuring sareng-rengan kirang langkung 6:30 angkat ka Desa Cigedang ngalaksanakeun tugas ti Bapak Zahro sareng Ibu Ici kanggo ngajemput calon panganten pameget anu wastana Cep Maman Nuryaman, putrana Bapak Edi Soni sareng Ibu Satina. Alhamdulillah
dina perjalanan simkuring sareng-rengan aya hibar aya kabarokahan lungsur langsar teu aya halangan harungan naon-naon dugi ka rompokna calon panganten pameget nu alhamdulillah di ditu ditampi sapurantina dituang leutkeun dipapag ku keluarga Bapak Edi oge ku ibu kadusna oge keluarga calon panganten pamegat. Alhamdulillah dina enjing ieu simkuring berhasil mung ieu teh leres henteu Pak Acep Maman Bu Pak Jahro nu ieu bilih salah soalna seueur nu namina Maman seueur nu namina Pak Edi sanaos abdi kapungkur alitna di Cigedang ge kadang kali pilih nyasar. Alhamdulillah naik turun gunung 2 walungan kalewatan nyampe oge. Ayeuna perantos dugi ieu Cep Maman Nuryaman mangga bilih di antosan nengrinana tuna ulah lami-lami teuing mangga simkuring sareng-rengan nyanggakeun di calon panganten pameget anu wastana Cep Maman Nuryaman mugia engke dina akad tikahkeun lungsur langsar oge sapamitos janten suami istri ngajantenkeun keluarga anu sakidah mawadah warohmah keluarga anu kenging kabarokahan kariduan ti Allah Subhanahu wa taala anu tiasa ngarundaikeun putra-putri anu soleh-solehah anu tiasa berbakti ka orang tuana ka agamana oge ka bangsana panginten sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun Pak Jahro hapunten bilih seueur kalepatan al afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kersana Bapakku Desa Luragung Tonggo miwah jajaranana anu kusim guring dipahormat Bapak-bapak Ketua Lembaga Kemasyarakatan BPD LPM DKM Karang Taruna miwah jajaranana samanu kusim guring dipahormat Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat samanu kusim guring dipahormat wabil khusus 2 keluarga besar di Desa Cigedang oge di Desa Luragung Tonggo samanu kusim guring dipahormat hadirin undangan sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sumangga urang sasarengan manyatkeun puja sireng puji syukur ka Gusti Ilahi Robbi syukur alhamdulillah kalian rahmat hidayah sareng inah timantena dina enjing anu berbahagia ieu urang sadaya masih kena tiasa kumpul ngariung pamprok Yonghok dina raraga seren tampi bakal calon panganten pameget oge alhamdulillah urang sadaya masih hadirkan sehat walafiat. Tailap salawat miwas salam pamugi tetap dilimpah curakeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka palaur kergina para sahabatna pon kitu deui ka urang sada selaku umatna anu insyaallah salamina sapaposna urang nuju diajar turut oge tumut kana jaranana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sadaya kusim kuring dipahormat hapunten anu kasuhun di sim kuring ngadeg cumarios kalayan asmana sepuhna calon panganten pameget nyaeta Bapak Edisoni miwah ibu sakeluargi langkung tipayun ngaturkeun tim pasaeunuhun laksa ketika bengahan khususna kasepuh wargi sadaya anu parantos tiasa nampi sim kuring mewah rombongan mugi-mugi tina kawan yang galih kemuliaan manah ti sadayana Allah Subhanahu wa taala ngalipat ganakeun amal pahalana kanggo urang sadayana. Salajengna anu kadua sim kuring ngaturkeun nuhun ka penerima acara anu parantos masihan waktos
kanggo biantara atanapi nyerahkeun bakal calon panganten pamegat atuh manawi alhamdulillah sakumaha tadi kauninga ka kuping kurang sadayana rehna kirang langkung tabuh 6:30 simkuring kadongkapan nyaeta utusan tidak selalu ragung tonggoh maksad sareng tujuan nyaeta bade ngamitkeun bakal calon panganten pamegat anu nami nyaeta Cep Maman. Alhamdulillah manawi ayeuna kasaksian kurang sadaya rehna calon panganten pamegat parantos aya di paeunun urang sadayana mung tadi manawi petugas penyemput naroskeun leres henteuna ieu Cep Maman putrana Bapak Edisoni. Alhamdulillah dijamin pero dijamin leres aslinya gitu. Salajengna tuh khusus manawi ka Ustad ka Anono sok sanaos ieu sadaya manawi produk Cigedang gitu tiluhurna. Namung hapunten manawi dongkapna karorompok simkuring sakulawargi miwah jajaran panitia tetiasa ngahormat sakumaha mistina. Janten di dia manawi khusus ke petugas boh pilih tadi sumping nakarorompok simkuring aya paripaos kirang tata titik duduga sareng peryoga hapunten manawi Ustad Anono janten sakitu manawi kayaan simkuring di Cigedang teh ku kituna mugi uninggalih mulia manah ngahapunten tina sabada kahilapan kalepatan simkuring sakulawargi. Sarajengna atuh tadi luyu rehna simkuring dina waktos ayeuna cumareos ieu nyaeta ditugaskeun kanggo nyerahkeun bakal calon panganten pamegat atuh ku kituna di dieu simkuring diawitan ku aosan bismillahirrahmanirrahim mangga simkuring nyangakeun bakal calon panganten pamegat anu nami Cep Maman Nuryaman insyaallah oge manuhun mugi-mugi enggal diakad tigahkeun ka Neng Rina putri Bapak Ero di dieu kumargi simkuring kamari sadi dinten bahkan tadi wengi sawewengi repot ngajagina Pak Ero repot tos merjol we hong enggal angkat ka dieu janten sabada engke diserahkeun ku simkuring enggal tigahkeun Pak Ero supados tenangnya gitu. Salajengna atuh manawi hapunten satacana rehna di dieu simkuring di naraga nyerahkeun bakal calon panganten katingal kurang sadayana estu calon panganten aya paripaos lengoh kalempohan teu jangjang teu jingjing teu beu teu bawa teu kapal teu kepeul ieu manawi hapunten Pak Ero wabil khusus ka Neng Rina namung insyaallah keluarga besar mah ngiring sadaya maksad sareng tujuan ngiring bingah turun ngadongakeun ka Cep Maman miwah Neng Rina mugi-mugi engke dina raraga ngalaksanakeun ijab kabul pernikahan sing sukses tanpa ekses saparantosna ngalaksanakeun ijab kabul pernikahan mudah-mudahan mantena dua-dua sing ngajanten kini jodoh anu pasti jodoh anu dipiriduk ku Allah subhanahu wa taala jodoh anu sakinah mawaddah turarahmah oke mudah-mudahan sing enggal dipasihan keturunan putra putri anu soleh tur solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna atuh khusus manawi ka Bapak Ero mewah kulawargi ieu aya cenderamata ti kulawargi ti sepuhna Cep Maman kanggo bekel putra putri urang dina raraga engke mayunan rumah tangga namung hapunten pere ulah ditingali naon dicandak naon anu dibantun insyaallah ieu kalayan ridho sakali deui mugi engke tiasa katampi oge mudah-mudahan bermanfaat khususna kanggo putra putri urang sadayana. Salajengna atuh manawi atur nuhun ka Mamat sami ieu produk Cigedang anu engke bade nampi manawi tina penyerahan ieu atuh hapunten tangtosna simkuring angkatna ti desa Cigedang ka desa Luragung Tonggoh aya paripaos ngalit ngeungkeuy ngabandaleut ngamat-ngamat nyatang pindang ieu tangtosna ngarepotkeun ka keluarga Pak Ero di dieu oge ngarepotkeun ka para panitia atuh ku kituna sakali di simkuring nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna. Anu terakhir manawi hapunten atuh simkuring dina raraga nyerahkeun bakal calon panganten pamegat sok sanaos lingkupna urang sakecamatan sakabupaten
bila aya adat tradisi di Cigedang anu kacana ka dieu kirang sapagodos sareng lingkungan di dieu atuh mugi sepuh wargi sadaya tiasa ngapunten anu saageng-agengna. Manawi sakitu kirang langkung nanuhunkeun dihapunten kalian daerah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganten di Cigedang, utusan orang Cigedang menyerahkan di Cigedang, kuring ge orang Cigedang. Jadi kabeh orang Cigedang bising itu terang ge kuring teh incuna Bapak Cakra Taslam, ieu keluarga kuring kabeh. Jadi amaman ulah isinnya da kuring ge sarua di Cigedang, padahal mah geus bae ngadong di Cigedang puguh ya. Hapunten kasepuhan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalanika wa haramas syifa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah annika sunnati paman rahiba ang sunnati falaysa minni. Allah dipoto doh ngerakeun. Anu paling utami dina orang cemarios lintang ti ayuh orang sami-sami muji syukur kanu maha agung neda kanu maha kawasa. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang masih dipaparinan waktos sehingga orang tiasa patapung lawung paamprok jonghok di ieu patempatan kalayan aya dina kayaan sehat wal afiat. Shalawat miwah kawilujengan pamudah-mudahan urang sadaya dicurah limpahkeun ka junjunan urang habibanna wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, insyaallah dugi ka urang sadayana saku umatna anu sami-sami urang ngajalankeun kana sanes kanten anu diajarkeun anak sareng urang sadaya miharep di yaumil akhir urang sadaya kenging sampaat ti mantenna. Amin. Hadirin hormatin simkuring tipayun simkuring nyanggakeun salam silaturahim ka sadaya nu hadir. Alhamdulillah ku al-fuqahna sahibul maqasid urang tiasa patepung lawung di patempatan oge teu hilap ka rombongan calon panganten ti Cigedang wilujeng sumping wilujeng patepang mangga lenggah di tempat anu parantos disayagikeun. Hadirin sadayana hormaten simkuring ngadeg di patempatan nyuluran sahibul maqasid Bapak Era Juhro kalih Ibu Icih katunjuk laku katunjang lampah sejak nampi ki calon panganten sakeluargi manawi tadi parantos kakuping ku urang sadayana wawakil kabeneran mamang simkuring ieu dari Cigedang teh Pak depet pisan imahna baheula mah nang hadang ku cai alit nyawangnya iya. Wawakil ti sepuhna calon panganten pamegat anu sakitu eces bentesna sae euteup seureuhna parantos ngadugikeun pamaksadanana sumping ka ieu patempatan. Simkuring ngahaturkeun nuhun wireh tuang putra parantos karsa mileuleungkeun pun anak anu batan sakitu kaayanana
katampi kusim kuring lir ibarat kagunturan madu karagragan menyan putih sim kuring bingah anu nataku. Insyaallah ku niat anu pinuh ku kaikhlasan, ku kolbu anu pinuh karidoan, sim kuring atas nami sepuhna ni calon panganten nampi kana niat sareng kasayan ki calon panganten sakeluargi. Estu celik putih celak herang jalan gede sasapuan. Oge hatur nuhun nu tiasa kasanggakeun kusim kuring wireh pun anak anu parantos diguyur kukanya ti sepuhna calon panganten sakeluargi katingali kusim kuring burudulna pangjajab anu disebat tebih teu dalem pangge capek ti Cigedang anu estu rebo kucacandakan sakali deui sim kuring mung tiasa ngahaturkeun nuhun parantos mikanya ka putri sim kuring. Atuh salajengna sakumaha tadi pangatur waktu pangjajab acara anu bakal ngalaksanakeun atanapi ti tim KUA parantos sumping dina danget ieu hayu urang sami-sami doakeun mudah-mudahan ki sareng ni calon panganten anu bakal ngalaksanakeun ijab sareng qabulna anu sakadap deui baris kananapan, mudah-mudahan lungsur langsar teu aya halangan harungan. Oge saparantosna ngalaksanakeun ijab qabulna, mudah-mudahan panganten sakali sing tiasa ngambah rumah tangga anu sakinah mawaddah tur marahwah, rumah tangga anu kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Manawi eta nu tiasa dirugikeun ti sim kuring atas nami sepuhna ni calon panganten. Bobot sapanon jarang sapakan hapunten tina sadaya kakirangan kahilapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alaqaminkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 sekali lagi 1 2 mangga ditampi Bu. Tampi Bu. Salaman lah. Disimpan lah. Disimpan lah tanah Bu. Disimpan lah. Disimpan lah. Man sana salaman. Wajib sana kodai. Kita salaman. Sok salaman Bu. Ya siap. Kopi ini sana kopi ini. Halo Bu, pilih baik. Mangga Ibu pilih baju nyawer menarik biasa ya. Mangga wargi-wargina panganten pilih badai nyawer ka penari diangkos tawis sadedeus mangga diantos ka wargi-wargi atur nuhun mangga diantos mangga Bapak Hajat nih diantos nih Bapak Ibu besan Bapak besan mangga Bapak diawur-awur mangga wargi-wargina mangga hiji-hiji mangga hatur nuhun Bapak besan
Mangga ibu keluarga di pamanten istri pamanten pamanten. Diroksukan kabaya Nulihan cahayana Dodosan sederhana Bojang priana Angkat nagan Mangga yang diawurkeun bae teh. Tong isin-isin. Sudah seri-nyari Larat lirik kepak Bojang priana Mangga Bapak Besan. Katampi Bapak Besan. Diroksukan kabaya Nulihan cahayana Dodosan sederhana Bojang priana Mangga kawagi-wagina anak urkeuna. Alhamdulillah. Atur nuhun. Atur nuhun. Mangga diantos. Alhamdulillah ka
dicoba tapi harus betul-betul lillah karena Allah karena Allah. Aku lupa lihatlah masalah dewa. Pada saat muslimin dan muslimat ini Allah tasabihu inna wa ghafurur rahim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم بعبادة الله ونفسي بتقوى الله يا رحمن الرحيم. بسبب على ما أمر الله بسبب المعروف وكسب الإحسان. Tapi nanti tingkat karantina sampai asli kalayan sampai mas kawin emas 6,5 gram dibayar kuartal. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Ibu Rias waktos disangakeun sabaraha. Hanya jeluk itu di dia. Hah? Sudah. Dihadapkan Kamanggo Aplamina satu acara upacara adat Manawi di dia badi ayat tari Pasebahan ngawilujengkeun kanggo kedua pengantin anu parantos sah di istrengan mugi rumah tangga hidup sakinah mawaddah warahmah. amin ya rabbal alamin. Resmi tembian ngabah sagara rumah tangga setiatan hidup bibir layar tarik jangka kanggo ngabah sagara rumah tangga tek anak inggerap kuduk doa anu saestu tinu jantan ibu rama hidup anak manda rumah tangga hidup salamina aya dina ridho Gusti mangga hidup geura sungkem dina pangkonan di jantan sungkem nyaluh payunan mama masing-masing mangga salim diusapan mama baru mama dan iya putra sumuju disungkan dina pangkonan mama tu aya sanggeus anu diteda ieu tina jadi hapunten lahir tumakan batin ari teh eta jika doa anu kateda ku putra mudah-mudahan dina anggoning ngambah sagara rumah tangga salamina ala dina ridho Gusti anak yang manis kasar dijunjung tapi doa ibu dijajak itu doa bapa agar rumah tangga hidup selamanya ala dina ridho Allah gak pantas Yesus mamanya di peluk mamangna aran tetap di peluk dirangkul Bagja Dewi didoakan ku mama hidup duaan sampai sebenarnya kita dipeluk sebenarnya sampai mamangna dipeluk sampai mamangna teteh disun ini mamangna disun ini mamangna disun teteh mangga sareng ini mamangna disun tahan 1, 2, 3